Wilujeng siang. Abdi saparang kanca di SD Kristen Yahya bidangkeun vlog basa Sunda ngeunaan kawinan zaman now. Judulna HP anyar. Wilujeng yang seni. Dina istirahat kadua di hareupeun kelas 5A aya hiji budakna laki keur anteng ngome HP nu jadul. Keur anteng nilik-nilik HP nu jadul teh torojo babaturana. Hei, kenal Kendrik? Meni anteng balik orang kerung gitu. Tuh menerowan, baik Renar mah. Bukan ki Renar, ang main game online juga batur gitu. Nabi mah bukan teh sampai butut kieu. Butut kieu mah kan bisa SMS-an yang nelpon. Teu bisa main game online. Ih, sarokena tuh HP ieu oge bisa buat SMS-an jeung telepon. Kalau aya permainan geus lah HP ieu oge masih alus sarua aktif mah. Tetapi teh abdi teh yang oge teh HP Android. Bung HP nu butut kieu. Ambil HP Android abdi teh main Angry Birds-an. Naon aing ribet? Renar mah teu kudu ribet. Eta main burung lempar teh aneh. Kendrik mah sakaya aya bae, pan di HP ieu ge aya permainan ular tangga. Bunga permainan ular tangga mah apa ular tangga teh ayeuna kan geus zaman deui. Pokona mah abdi mah hayang dipamulikeun HP Android ka mama. Poe isukna Aya HP Android anyar ya. Wah, alus euy HP-na. Enak, ada gelas kedap. Mana? HP Android anyar? Man, oke botan. Mata kendring, tong loba gaya gerak ngaku budak zaman now. Tapi tak apal cara muka jeung ngagunakeun Android acan. Ieu mah lain teu aya keyboardna. Ieu teh HP nu sentuh tea. lanjut teh kalangka